Pak gitu. Urang rek nanya ka di teh aya kayak perlu. Ngalang ngahalangan ya ketemu lain baku baik. Aduh. Wah gitu. Aduh, hampir disepak. Assalamualaikum. 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 Dia bicara aja ya. Punten permisi. Nantinya, sakantenya, punten ya teh. Aduh, mani baas euy, mani indah sekolahan teh. Ih, mani bener-bener hebat teh, aya tangkal jambe. Aya tangkal korma, mani segala panghijauan teh tumbuh di dieu mah subur yakin. Mani alus eta hejo, paengan tetangga di dieu teh barudak teh betah sakola di dieu teh. Bapak sapam teh aya, security teh aya, mane teh aya jalma-jalma acan kamana rek nanyakeun nya urang. Muhammad. Ada amplop teh. Nya nyapanya, aduh. Kumaha ieu teh? Abi teh kieu panas nama ye. Abi teh hoyong lebet sakola deui nya eta abi teh bade daftar. Ah, oke. Muhun bade daftar. Aya sakola deui. Pajar teh cenah sakola di dieu mah pakumplit. Kanu agamana aya, dina kepentingan dina pendidikanana aya, geus sae lah pokona mah sae. Tah abi teh Pak, sanes katarik ku batur ieu mah da mohon nya abi teh tes ka dunia kitu. Mohon sabias pada ieu mah da di batu sarenggarimi nya. Sabiasa lah. Tah ieu mah da di batu sarenggarimi kitu mohon. Aduh. Gas akhirnya mohon nya abi teh Pak, caleres nama mohon di dieu teh Pak bener. Jadi anu namina MTS. Leres, ieu teh MTS Darul Ma'arif Pamanukan. Kepala sekolah. Nah, Pak UU Hoirul Umar. Oh, Pak UU. Pak UU lain Pak Huhu. Nya Pak UU. Terus apa tadi Pak? Hoirul Umar. Hoirul Umar. Hebat kepala namanya. Eta teh kepala sekolah. Kepala. Tah teh urang teh lamun mungkin daftar ka saha Pak? Nya kepala sekolah heula, lamun teh kepala sekolah kayak ke petugasna. Oh aya deui. Aya tugas masing-masingnya Pak. Ingat saha? Tadi teh Pak UU. Gitu Pak UU. Oke, pendaftaranna ke kakak kapan entah heula. Kapan entah nanyakeun kapan entah. Oh aya deui. Nya kapan entah ai kepala sekolah nama Pak UU. Muhun ai kepala sekolah nama Pak UU. Nah, lamun daftar kapan entah. Lamun daftar kapan entah gitu. Pak apa entah teh anu dileueut teh sanes. Sanes euy. Gus kena iklan eta teh, kena iklan Gus lah iklan. Nah itu ayeuna wayahna ka Pak Enta ya. Pak Enta ingat lain ka Pak UU, Pak UU mah kepala sekolahna. Oh jadi Pak UU mah kepala sekolah anu nyepang ieu nyepanya anu da. Tadi cepeng teh maksudna teh kitu anu ieuna kitu anu megangna kitu. Lain dipegang we cepeng dipegang. Nya maksudna teh anu ngagaduhanana gitu anu gaduhan lingkungan sakola da mah pimpinanna. Nya pemimpinna teh Pak UU. Ayeuna daftar ka Pak Enta yo. Ayo aduh ka Pak UU. Pak UU teh asa emo. Pak punten Pak. Abdi bade naroskeun. Abdi teh kan bade daftar sakola. Itu ieu teh anu namina MTS Pak. Sekolah MTS. Muhun kalaresan abdi teh bade daftar sakola Bapak. Ai persyaratanana naon Bapak? Gitu aya di daftaran. Oh ayahnya ayah deh. Numawi teh ya anu namina Pak sanes. 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 Aduh. Ai bapak teh saha jenengan teh? Pak Koko. Oh Pak Koko aduh salirana mane lintu pisan. Ade teh Pak ulang mamang munding anu hirup-hirup ya Pak, salirana mane lintu. Bapak anu biasa enak mendakan. Banyak. Aya deh Pak aya kita kada sadua. Iya mane pangling. Rasanya tiga sekon jam. Aduh. Kan ya kan Pak. Kalau Kantorna. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.
Enggak cari. Rp7.000 namanya Pak. Iya Pak. Sama pada daftar gitu, kayak sekolah di sini. Kayak sekolah di kita, aku siapa yang jadi jami anu berguna gitu, yang kas batur lah. Dengan batur mah aya nu jadi pilot, aya nu janten camat, aya nu janten bupati, itu sapertos Bapak Ruhimatnya janten bupati adu cara sapertos gitu, Pak. Cakapunan turun abdi kana ka mana gitu. Naon-naon anu diperiyogikeun kanggo lebet abdi sakola gitu, Pak. Saya nama hubungi wae panitia penerimaan PSD na. Gitu. Makanya nggak ke Pak Asep, hubungi Pak Asep, mungkin pami aya tepang sareng Pak Asep. Teruskeun naon-naon persyaratanana. Mohon. Terus di isian. Da gitu. Oh di usiana kunapa ku cai apakah ku patuangan Pak kunapa usiana? Di isian mah iya we anu hideung-hideung. Oh, mohon. Ulah panjang-panjang. Oh, nyanya bisa katengar ku mobil kayak na parotong gitu. Pak Asep namanya. Oh, itu Pak. Iya na di mana Pak? Kantornya Pak? Di situ. Oh, Terus. di mana Pak Asep teh? Pak Asep teh di paling mana Pak? Paling itu mangga, paling itu teras. Ke kaditu kan ya? Mangga aja Pak. Mangga. Hapunten ya Pak, di dunia sampai ka eretan ya. Mangga. Enggak, teras dilajang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Aduh, kita sebentar. Kali. Bentar Bapak ngiring tali gitu. Talinya tong bobo. Mau bobo. Mau adi Pak pada tarik ya Pak. Tarik kan mulai bujur lah di handapnya. Ya, ada siraman di bujur ya Pak. Abdi, Itu namina. oh, naminanya Abdi gitu, mohon. Abdi? Mohon gitu. Orang ngadenge aya jelema arana abdi. Tas lami? Hanya alhamdulillah tadi cara kena Abdi tabu 7 Pak. Itu maksudnya tos lami. Atos. Wana. Mohon. Alhamdulillah gitu Pak. Euy, patong dianggap. Kawios dah ari abdi mah da jami tukang heureuy. Entong luhur bau. Kawios dah. Kayaknya mah udah katutup deui ku abdi. Aya naon. Abdi teh kieu nyieunkeun sumbangan, paminyieunkeun sumbangan. Kenapa kapan nyieunkeun sumbangan? Ini ada salah tempat nyieunkeun sumbangan. Ya, sana Pak, abdi teh Kela abon teu nyieunkeun sumbangan, arek naon atuh coba. Iya. Arek pilu dagang di tukang. Kebenaran ada tukang oncom. teh aya nya. Arek atuh dagang sami. Abdi Bapak wae teh bade nyariota apakah abdi irasa kesempatan nyariota Bapak? Aduh dari tuan rumah. Oh, nuhun ari kitu nama, kitu nama puasa lah jono. Bebas pangeran. Tadi teh kieu Bapak. Da abdi teh kan nya aya angkat sama ditu tabu 7-an lah. Da abdi teh nya naroskeun ka ditu cenah saur tetangga abdi teh cenah jang obet cenah kitu nya teh da ujangnya dari ai Bapak mah pan tos kumisan. Cerita di abdi. Nya abdi mah eta mah teh pada bahasa eta ceuk bahasa Sunda mah abdi teh kuring gitu da ai nami abdi nama terang lah Mang Obet gitu nya ujang obet Ai Asep obet sama ya ujang obet gitu tari teh cenah jang obet cenah lamun bade sakola cenah di MTS bener di MTS dari rumah ari. Sana pada abdi sakola abdi teh hayang sakola hayang janten jalmi anu Pantes nu kieu sakola di MTS dari rumah ari. Eta sepatu kos kaki. No. Anyar deui ieu mah atuh masih kan digemblangan, masih kena karungan biasa raskin, karung naon ge ieu mah sae nuhun. Bener arek sakola. Nuhun, Cari. gitu. Da kapungkur kan saur ibu abinya anu tos almarhum. Cenah baheula mah cenah boro-boro, cenah barudak teh palalinter, cenah paribasa, cenah geus lah sakola cenah luluhur teuing. Memang sakola mah tong lulur bisi labuna nyeri. Maksudna mah lain sakola luhur labu, Bapak. Jadi maksud abdi mah sakola luhur teh anu bertingkat. Itu bertingkat da rumah ari mah.
Mun tapi kana ditingkatkeun urang teh pariposna nganggo bangunan make kieu sama jadi ditingkatkeun teh urang teh kepandean teh gitu hiji Tukang pandai. Ayo. Aya di itu di kidul tukang pandai Mas. sanes tukang pandai Jelas, sanes ngomong jelas. ya jadi kieu abdi teh ye hoyong jadi jalmi anu kumaha anu berguna lah gitu. Astagfirullahaladzim tadinya Jadi supaya bermanfaat. Bermanfaat kapayunkeun teh. Kan sudah ayeuna. Tah ulah sampai ayeuna pan ayeuna mah geuneunnya barang anu haram geuningan dileueut, diemam, dipilarian, anu pibahayaeun. Tong. Moal ayeuna mah nu matak abdi hoyong sakola di MTS teh kitu. Nya aya mah Apa aya selesai Pak. gitu. Aya pelajaran agama lagi. Tah kitu muhun cenah saurang teh cenah di sakola MTS cenah agamana aya, pendidikanana sae, itu ka dieuna sae, nya sae lah pokona mah. Jadi maksudnya Mang Abdi teh Mang Obed. Mang Obed nuhun. Arek ka dieu teh arek daftar Sekolah gitu, hayang daftar sekolah. Memang bener kayak sekolah urang di kolanya. Mohon gitu, mohon. Sikap sempurna. Lewat saeutik. Ngisi formulir. Iya aya formulir. Persyaratan anu kudu disiapkeun ku Mang Obed. Gitu. Aya ijazah. Aya. Mang Obed aya ijazah SD. Aya ijazah anu kamari dipendamkeun. Nah, geuna dipendamkeun. Apa ijazah mah anu ditanggung la ilaha illallah. Eta mah jenazah atuh. Oh jenazah. Eta mah sanes ijazah. Ijazah. Tanda bukti kelulusan hayang sakola di dieu. Nu kahiji rambut teu meunang gondrong. Apa ieu mah sanes gondrong. Naon atuh Ieu mah panjang. Salah. Jenggot teu meunang panjang. Ya kudu dikurut eta jenggot. Kengingnya kada bersih disiplin laksana wiyah Darul Ma'arifna gondrong awig-awigan bari jeung geus bararodasti gitu. Ieu mah bodas oge Bapak, ieu mah lain teh pareposna urang usia, sanes ieu mah. Eta naon dipikok? Sanes. Naon atuh? Kapungkurna pan abdi teh sok amang we dihadapeun tangkal Oh, jadi marah urang, cenah abdi teh hilang. Tadi sisir deui saja. Kapunten we Pak, ya Pak Asep, punten gitu. Nah, ini ya di awas lah, dipelajari jam asupna jam biasa udah sok isuk-isuk jam sabaraha. Ari boga mah apa ending Pak. Sarua jeung hayam. Tuh, atuh, Ari hayam mah pancen pareposna Ari boga tabu 7 tabu 8. Ari Abdul mah tabu 8. Bisa diseriak Pak. Oh, bener jam 8 gitu teh. Jam 7 teh geus kudu saya di jam 7 kurang teh. Jadi disiplin Pak. Disiplin. Jadi mau pengen melanggar aturannya di sekolah nih Pak. Engke malah mun di sekolah di dieu kahiji kudu kasep. Dan nu sekolah di dieu mah kudu goreng. Apaan ada oke sakit mah tiga Saiful Jamil Bapak. Belum bisa mah tong siga Saiful Jamil. Ya minimalnya siga Maria Mercedes gitu. Aduh. Ih, mana aos nah, di aos. Oh, di aos. A'udzubillah. Lain kan itu maksudnya dibaca. Oh, dibaca nuhun. Iya, ini Pak pendaftar. Iya, ini nu ngarati. Tah ieu nu kudu diisi. Oh, gitu. Ayeuna teu ngarti. Naros ka abdi soknya diisi. Kang Oh, itu diisi. Emang bener ya berarti Mang Obed arek Arek sekolah Pak. MTS Benar-benar abdi teh Pak hoyong jadi jalmi anu ieu bergunanya. berguna. Diisinya diisi. Sok diisi tadi kan aya naminya, sok ditulis namina. Sok Nami. ditulis namina tadi namina. Ditulis. Tulis. Naminya. Nami tulis nami. Oh, ilah ditulisnya ke nami bisa ya? Apa nami yang ditulis ku bapak tadi teh? Nami abang teh saya ditulis lain ditulisnya nami. Tuh kan tadi bapak narosna nami ditulisnya ku apa ditaruh ditulisnya nami. Lanjutkan. Nami. Tempat tanggal lahir. Ya. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir gitu. La ilaha illallah. Maksudna Mang Obed harita marojol ti kolote tanggal sabaraha. Lain marojol ti kolot ti emi. Emi. Emi marojolna lain di kolot. Genep belas. Ya. Bulan 2 tahun genep 54. 54 gitu. Terus eta jenis kelamin. Tah jenis kelaminna. Sok. Aduh jenis kelamin. Aduh jenis kelaminna. Tong ditulis. Jadi kumaha Pak? Digambar.
Perake bapak nggak gambarkan deh. Karena disangka porno. Gambar sebentar, gambar sebentar. Oh nya kayak nanggur wae bapak meureun katingali ku budak kunaon meureun si bapak eta ngagambar teh. Bapak hukum ningalinya. Gitu. Jadi jenis kelamin mah teh kenging ditulis. Tong ditulis. Kada digambar. Ya ampun. Oke ya. Itu sepatu anyar bener. Anyar, nuhun asli tulis. Sanes anyar meser abdi euy. Sabaraha? 225.000 teh saya sepatu ieu teh tuh alus tuh, alus. Ya, lamun geus jadi murid di MTS Darul Maarif, kos kaki teh meunang sisirangan. Ya temeuna. Aya khususna kos kakina. Ya. Aya khususna kos kakina. Jadi ente kenging urang Teu benten meunang. jeung sanes nya Teu meunang koma eta mah sigana teh dua toko nu hiji toko naon, nu hiji toko naon eta. Gitu. Wah, Bapak ayeuna mah Mohon. Aya seragamna. mun abdi mah ayeuna mah Bapak bade naon teh bade nuturkeun wae lah nya perintah ku Bapak. Tong tuturut meuli. Oh, bisa kakencan. mohon engkau yang katengarkan. Urang geus nya, jeung geus ditulis kabehnya. Nah, emang obet aya panggilan Oh, di polsek. Bapak abdi mah alhamdulillah sareng alit teh abdi mah alim bermusuhan sareng aparat. Bapak abdi mah Emang obet aya panggilan untuk mengikuti MOS. Oh, MOS teh masa orientasi sekolah. Oh. Jadi mengenal dunia sekolah. Oh gitu nyatanya. Oh jadi urang teh anu tadi napaekeun caanya Pak. Nya di Terus dalam. dia ya, hiji deui patarosan ya. Mohonnya di dia aya tercantum calon siswa akan mengikuti program ekstrakurikuler. A. Drum band. Nah, Oh. milih nu mana? Ya. Aya drum band, Mohon. aya marawis, Mohon. aya teater. Mohon. Wah, emang obet milih nu mana? Drum Ya. band. Duh, lamun piakeun geuningan ini Pak, geuningan sakola di dieu mah komplit nya. Aya berambenna, tinggali pianan sakitu badagna. Jalan gitu. Mane agung pisan. Tuh, angklungnya aya jalan Angklung agung. lain. Angklung. Kita meni aragong Drum band apa paskibra, apa teater, apa taekwondo, apa marawis. Ya abdi mah ale hoyongna mah hoyong sadaya, hoyong biasa di sadaya. Cuman kan moal kajangkot, Moal Pak. kajangkot. Pasti meureun hiji-hiji heula Ya, nya. minimal ada kieu lah. Ya. Kan aya 5 pilihan. Mohon. Oh, beta pilihan nu kagenep we. Nya. Ya. Nya. Nu kagenep pelajaran. Nya. Ya pelajaran. Ya naon anu kagenep? Kukumbah di dapur. Ya ampun. Pantes bantuan si Mang gitu. Ai piring. Ngendai ari sama naon wae, Pak. Iya, obet. Mohon. Da sekolah di dieu mah teu berat. Mohon. Mang Obet biasa wae kenging beasiswa. Alhamdulillah. Jadi biasa kenging beasiswa berhubung Mang Obet mah mungkin teh tercantum di nu muri rekor muri Mohon. sebagai murid tertua sedunia. Waduh, abdi teh. Ya umur geus 70. Kurang saeutik. Ya, menang beasiswa. Di dia mah aya beasiswa, aya bantuan sekolah, bantuan siswa miskin. Rasa. Segala rupana ge aya ari Mang Obet siswa miskin. Ih, atuh siswa semiskin nah abdi mah lamun DPJ mah aduh ai di cara film Pak memangnya. Pak abdi lamun gaduh mah Bapak moalnya atuh abdi teh ka dieu nganggo sapeda. Da ku abdi teh ku jalmi teh gaduh tapi abdi hoyong cerdas emu Iya, saya. Mudah-mudahan abdi sakola di dieu teh bermanfaat Pak. Ya, minimal. Kanggo salamina Iya, bener, gitu. mah minimal. Gitu. Saumuran Mang Obet wae ge masih hayang sakola. Tah gitu mohon. Komo deui meureun barudak. Barudak. Ibu daek sekolah. Iya. Da sekolah lain baru bisa saha. Tah gitu. Tapi paranti urang. Urang-urang keneh nya. Ya. Boga masa depan urang Masa di geus terdaftar Mohon, menjadi Pak. salah Mohon. satu calon siswa di MTS Darul Maarif. Mohon. Sok aya nu beli balik ka kantin, aya soto, aya bakso, aya somai, aya es segala rupa. Mohon. Tapi omat hiji, Gunanya. bayar sorangan. Harus ganti Bapak teh ngajak abdi teh. Lah kebenaran jangan gajian. Oh, ya ampun. Ya. Pak. Oh, nanti Iya, mohon, Pak. Pak. Kadang ngerepotkeun. Kadang ngerepotkeun. Kayak urang teh pangdeui nya Obetnya. Awas kalau sekolah teh menang bolos. Mohon insyaallah Pak. Mohon abdi mah nurut pe aturan Bapak wae lah Ah, kitu gitu supaya nya. urang kapayuna bahagia pancantena aya gaduh
baturan kali nu ngantos panya Oh, urang teh moal katipu mal kamu lah gitu. Nya nuhun pisan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.